tuh ke kawalungan lamang biar bisa kedeng gini. Ajo ada kokom mati enjing kene ka dieu na. Samatin ka orang teh juga nu ngabubura ka urang. Di kokom mamual emam. Hanya ibut mau mam. Emam di batot di seselan ku emak. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Ieu teh hujan wae, suruhna pangarangan geus beak. Hujan wae deui. Duh, si Neneng indit sakola teu kahujanan kitunya. Duh, si Ibi teh aya teh nya di bumina. Kokom hayang ka si Ibi. Ibi, kokom hayang ka Ibi. Bisa, aya kieu budak geus gorowokan. Si papa mau ya kieu geus ka dieu. Ka dieu Nyi. Ka dieu. Nah, wayah kieu tos ka dieu tuh Nyai. Aya sasahabi di bumina. Nah, ari emak jeung bapak tos kamarana. Berangkat di ka sawah tadi. Di ari teh Neneng tos angkat sakolana. Entos teh Neneng mati tadi ge tos angkat sakola. Dieu we Nyai mah sareng Ibi di dieu Bang Amang. Nuhun Bi. Siap ka dieu Nyai na. Uang si Duru jeung Ibi. Ibi bade ngasakan. Mohon Nyai, kan Ibi mah kakararek nyangu. Ari Nyi Kokom tos emam can. Tos Bi tadi oge sareng emak. Tah calik di dieu ya dina jojodog si Duru. Nyai eta nya emam naon? Mam keripik Bi di si emak. Menilu dengan atuh Nyai ka dieu nyalira. Nyan teu sieun di jalan kitu. Ah Bi, da kokom mata rasieun tos biasa. Ari Bapak Kokom jeung emak nuju ka Sarawak. Muhun Bi, pan si bapak teh bade macul di sawah. Nah atuh Kokom beuteung ngiring ka sawah. Pan kokom na engkewe ngiring ka sawah mah bade ngarit. Pan Bi kokom masuk ngarit jeung parab domba jeung emak. Ai kitu Kokom entos bisa ngarit kitu. Da kokom mah teu biasa da diajarkeun ku emak. Cin maneh ngasah wayah kieu nyarek babad di mana? Eta aja di kebon Mang Ajo. Kebon Mang Ajo nu mana ai maneh? Eta nu jalan nu arek ka Euseuh geuningan eta nu di dinya teh deket masak. Oh, heeh anu beh ditu. Heeh. Mang Acin, tadi ningali bapak kokom teu. Aya panggil jeung Amang oge arek ka sawah cenah jeung emak tadi teh. Nah, atuh kokom maneh miheulaan Amang wayah kieu geus ka dieu. Kokom teh teu aya batur mang kesel di bumi. Padahal mari kesel mah lepas-lepas ke domba nu bapak kabeh. Tumun dilepaskeun domba nama dicarekeun meureun kokom ku bapak.
Babuk we atuh kokom sarmatnya rekan mah. Ulah kitu Mang Ocin sakolot teh pamali. Tah dengekeun mocin budak bolon maneh teh. Tapi lepasnya sih euy pikiran anak budak oge. Ya heeh, da teu cara maneh kulet geus kolot oge. Nah sinarian teh jeung si Kowi maneh cin. Kuing kieu disampuri ku rowak-rowak eueuh lah geus wing ini sorangan aja ka dieu. Mang Ocin da ningali Mang Kowi mah asa teh ke sawah. Ka sawah jeung saha kom? Lirada nyandak karung. Erek ngarit meureun cin si Kowi mah. Oh, juga nama cen dititah meureun ke indungna eta. Cin, senarian mana wayak kieu geus ka dieu? Nah saha ceu euy sore si sadut geuningan ca? Apaan heeh penting si Sadut teh balik. Sadut. Anjir aing istila teu panggih jeung maneh. Aya meureun sabatang mah. Ka dieu ye hayang udud mah. Anjir eta maneh ka sobat kuat ka kitu. Cin. Maneh ka ninggalkeun urang. Ninggalkeun kumaha urang katen maneh eueuh guru waktu-rowok oge sia teh. Tadi orang teh geus ka sawah heula sakedeung geus ngala parab kelinci teh Cin. Nah, Mang Ocin cek abi ge Mang Kowi mah ka sawah. Tuh, budak oge apaleun Cin, urang ka sawah. Ari sugan urang teh maneh moal ka dieu, urang babad sorangan tuh. Eta tuh si Sadut aya karek datang. Sinario maneh tanggina satu Cin. Mana ayahnya si Sadut? Aya di jero gitu tuh. Cik atuh wang penta ududna balik. Ayo urang yang udud puganing. Dut. Yo wi. Ka dieu euy. Aduh, Dut. Nairaha maneh balik. Peuting wi aing jabak hujan di jalanna. Syukur atuh aya geus anggeus mah di pagawean di mamang maneh. Acan ai beres mangan urang reureuh heula ke ka ditu deui lah. Atuh kitu mah. Geus leureun heula atuh menang 3 bulan mah di dieu. Dut. Lain reureuh kehe 3 bulan mah nyang sarakeun. Ari maneh rek gawe ka mana wi? Tah rek babad di Mang Ajo tuh di nu sisi jalan, nu jalan ka dieu pan tembo tuh mun geus bala. Oh heeh nah, ke urang nyamperkeun mau ududeun jeung kopieun lah ka dinya. Dut aya kitu mah tuh. Kamara, barudak dititah boga we ku aing teh tah areueuh ieu teh. Ya, mau jauh ya paling kecil barudak mah ieu 3 kilo. Di itu aya Mang Ajo. Mana nyi? Oh, nya geuning Mang Ajo. Duh, aya dunungan ka dieu tuh. Tarik sia kumaha dititah gawe ku aing teh kalau ngajar dog di dieu. Urang asa heula parang mang jaba uglek ieu keur dibenerkeun heula gagang mang euy. Sia mah loba pisan alasan ditutah-titah teh. Daripada kana ceker mang lesot. Ari si Kowi mana, Cin? Tuh keur kawalungan heula mang bieu teh sakedeung gini ngalet naon. Aing aya rupa-rupa saan marane dititah-titah teh nu hiji nu dua eueuh pisan eueuh cireug. Bari nage teu mang lah rebun-rebun keneh teu mang reumis lah. Atuh sia teh aya ngareuna mangke we jam 11 inditna ke lohor balik. Mang Ajo ada kokon mati enjing keneh ka dieuna. Tah kadenge budak mah rebun-rebun indit ka dieu teh sia kaleleh ku budak atuh. Mang Ajo, tage. Geus lilaeung teu papang jeung Mang Ajo. Naira maneh balik Dut. Peuting mang keur hujan. Alhamdulillah amang mah cager, syukur atuh hari geus balik mah Dut. Dut, ira maneh hari teh Dut. Samakin ka urang teh juga nu ngabuburak ka urang teh karek ge datang ka dieu. Lain ngabuburak Dut. Heuh we atuh ieu mah urang mananyakeun. Aya pagawean keneh seutik deui di amang urang teh. Nyaho ka dituna iraha hoream. Adut amun ngadamel ulah sok kedul. Tah kadenge sia Sadut eta budak ngomong. Nyi Kokom aya geus gede ayeuna mah. Jeung saha ka dieu Nyi Kokom? Nyadira kokon mah ka dieu.
hayang ka Ibi. Kom, hari ka dia tarakeung di jalan depan barala. Lah, leung naon Mang Ocin, da kokom matara keung. Pan bisi aya bagong atuh di jalan tadi nu bala, ulah sok gagabah sesoranganan. Lah Mang Ocin mun aya bagong mah ditewak di ieu tandukna. Aduh, kadenge emang ajo eta anak si Sarmat. Oh, Cin, ya udah pas bapana dedegler. Aduh, kawan mah orang ikut si Kokom mah Ulah sok sieunan Adut mun jadi jelema teh. Adut kamari mah kokom mangindong sareng teh neneng di dieu. nya syukur atuh meh aya baturna si Neneng. Nah, ari Kokom ke sekolah. Da kokom mah engke sakolana bagian siang. Lah, sekolah-sekolah teh atuh Kom, mending ulin di leuweung jeung Amang. Amang mah ka kokom teh nitah boloho. Hideng-hideng teh atuh Kom, Mang Mocin mah geus puguh jang mana belagu. Ah, Mang ka aing ikut kebebeakan. Mang Ajo ari Mang Ocin kitu boloho. Katempo atuh Kom kan Mang Mocin mah beungeut belagu kita. Mang, ayeuna aya pegawean bah mana, Mang? Ah, eta nu di jalan duta sakalian ewang cangan jeung jalana babadeun geus barala tuh. Oh, heeh atuh ke uing babantu, Mang. Gawang batang royong we jalan mah mingeunaheun caraang baretang lewat na oge pan euy caraang mah. Ayo baba da di mana heula? Maaf di mana we nu penting mah bersih sia teh kabeh. Sok-sok atuh teh. Keur jalan kasih ojo ya dari tambah di kebun Mang Ajo bagi semangat ya Mang Ajo nitah babad deui. Namanya moal beban tuh sadut. Sok wae pan urang maca prekene atuh cing karek balik peuting. Aya balaga maneh. Kokom. Uang mami yuk sareng Ibi. Nya ka mana budak teh cenah kita dahar karunya. Nyai, Kokom, enggal. Ah, Bi, naon? Halo, urang mam sareng Ibi enggal ka dieu. Muhun Bi. Ya, dia uang mam heula. Di mana iri Kokom teh? Terus di Jamban Bi. Nya atuh yap ka dieu uang mam sareng Ibi yap. Bi, kokom mah moal emam. Ah, nyai bet moal mam. Ari emam di batur teh diseselan ku emak. Moal di Ibi mah da sanes di batur ieu kop-kop mam da moal nanaon si emak sareng si bapak oge. Mun atuh Bi. Mang sana dia ka mana deui Mang? Nyawang balik ke head aing geus mana rek naon atuh.
Aing ngadurukan sadot puguh teh hurung-hurung euy. Oh, ngarenahnya Cin euy, aya bersih mah jalan teh. Karena si anu nurutkeun. Kan aing capek keneh Cin.